Akhirnya si kami kedatangan si Aki anu kemarin bener-bener seliweran wae di EPP si kami. Alhamdulillahirabbil alamin pas kami datangan teh si Aki naya kene teh teh jam 8 yang barudak mun ngadatangan barang-barang mah geus eueuh si Aki na geus sarareep cenah. Allah tuh waduh kan ieu si kami bener-bener salut pisan ka si Aki bener-bener geus kolot tapi jualanna mah si kene jag-jag waringkas barudak. Geus puguh si Aki teh jualanna lumpia hargana teh mung 2.500-an. Lokasina teh di Jalan Guntur Sari di deket SD Buah Batu Baru pokona mah teangan we nya eta. Barang diborong ku si kami teh alas si Aki teh meni langsung cerik ieu barudak aing mah siapa yang menaruh bawang di sini ya teh. Yang cerik sebenarnya mah tapi era ieu teh si kami teh. Pokona mah orang Bandung sekitar Buah Batu atau mana wae ge sok datangan si Aki geura si Aki na meni bager seri wae. Atuh sep cenah dagangan si Aki jadi bisa uih barang kene. Aduh kan ieu si kami teh bingung meuli risoles saroba ieu di kamanakeun ari pek loba barudak kana nyamperkeun si kami yang geus suku si kami teh dibagikeun For your information ya barudak pokona mah si Aki bukan aja jam 8 tapi kan ke jam 12 pokona mah mun sore geus eueuh beak walah soalnya stokna saeutik si Aki teh. Ayeuna orang cobaan